ieu itunya kebon aing teh. Tapi jadi lawan nu kieu jadi serangan sugan. Pamasihan Allah kemarin. Yang ahon ke aing lah. Tapi dah geus ripuhun duana ge. Nu ieu itu aing teh kebon teh nya. Tapi asa teu melak ah. Kamarana manusia teh lah. Aing ieu kitunya kebon aing. Tah aki-aki temle kena naon ngalan terong batur kok blogna teh dor-adoran ke kebon batur di alahan pepelakanana kok blogna teh terong batur ingan hayo di alahan Semikir apa ieu teh kebon aing pan ieu lain. kebon aing di mana itu kebon urang mah tuh nu handap lain ieu mah kebon batur. Tuh. Ngarasa teh melak tuh kieu melak terong Karak meunang sakantong. eta ampun Lainnya. aduh cenah mogana aing berarti kabur Sigi jual mah kakang ngajangkor. Nah kok aing teh poho kebonna. Geus babaraha poe teh ka dieu. Apa itu kebon kuinya? Geus galalade. Ya aing terong ya sakantong. aki goblok teh arek naon ngajangkor di kadieulin mantog ieu arek ka dieu deh ganggu wae aing gebah gerak ku aing ieu Tak makana mah saeran teh ieu meureun kebon aing teh. Gaya teh ka bawa deh. wah Jatuh sia mah. sudah arek naon ada we ka kebon balik ka ditu ieu mah kebon batur Nah aing teh geus nyarari awak teh. Hayo dikitu-kitu untung ke jantungan. Jadah teh sia.